urang teh teu kudu ngajadikeun hirup teh aing teh kuangot teu kudu urang teh kuning kieu usaha teh teu kudu jalankeun we geus syukri nu aya Allah teh karunyaeun ka urang teh teh sehingga urang nepikeun ka Allah dikumpulkeun tempat ngaji karunyaeun teh tanda teh sia teh kudu ka aing ngahaja ku aing di kitu teh supaya dia sadek ngaji supaya dia sadek salat ngahaja eta Allah teh karunyaeun ka urang mirasa teh dikarunyaeun ku Allah nu paling aneh deui jelema geus cukup cek jelema tapi sieun keneh wae dibere beunghar sieun keneh wae dibere leuwih beunghar deui sieun keneh wae tapi ka ujung paeh ge sieun keneh wae kajebak ku setan mah kitu tong boring standar tibang dihandap ekonomina lamun geus tinggi sekalipun dek jadi naon nek gaji sakumaha gedena tetep lamun kajebak ku setan mah moal aya katentreman ulama tina ahli kasab annahu yanzilu fi kulli sanatin salasuniati alfi baliyatin wa isruna alfan baliyat eta nyata bakal diturunkeun ku Allah fi kulli sana dina setiap tahun teh salasuniati alfi baliyatin wa isruna alfan 320.000 minal baliyati tina balahi bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Puji dan syukur bagi orang bazatkan jazakallahu khairan. Salawatnya sallallahu alaihi wasallam ke junjungan alam wasdara habibana wa rabbiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kandung kepada sahabat para tabi'in dan tabi'in ulama masalah solihin katut orang sadaya mugi urang sadaya singking sahabat mati kang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang lengse dina zikir dina ngaos hadiah ngaos tawasul insyaallah mudah-mudahan para jamaah sadayana dan sadayana semakin kerja bertakwa Allah. Para jamaah sadayana alhamdulillah tidak wakos urang kita sakedapti mayunan kana robo akhir dina Safar. Robo akhir dina bulan Safar. Insyaallah berarti orang kedapti ge Rabiul Awal bulan Mulud orang menyebutkan bulan Mulud bulan angker ya. Ini bulan di mana keluar guys keluar bulan Mulud bulan sucikan biasa nama masuk ibadah masuk keris di Parandian kayaknya keris muon padahal mah pesa dapur kayak kumbah kompletan kumbah yang gede manfaatnya gitu ya. Saya para jamaah sadayana insyaallah berarti orang insyaallah lamun tanggal hiji nanti Sabtu berarti Sabtu Ahad Senin Selasa berarti orang kita 11-an. Nah saya berarti 2 mingguan ini sudah kurang lebihnya. Begitu insyaallah orang sakat berarti Maulidan. Saya para jamaah sadayana nyata insyaallah khusus pembahasan dina wengi nyata insyaallah pembahasan khusus dina rebo wekasan insyaallah babara kitab seueur kitab-kitab dina nerangkeun rebo wekasan hiji kitab Jawahirul Khamsah ta'alifna al-alif Syekh Muhammad bin Hudairuddin Al-Attar Ustadwana Kanzun Nazar Wassurur termasuk Nihayatul Zain kitab Nihayatul Zain termasuk kitab
Mudharabatul khair, Darbatul khair, ya kabir. Insyaallah di ta'lifna al-alim alama Syekh Ahmad Tadairobi. Insyaallah termasuk nyata dina kitab Fuqah aya seueur para jamaah sadayana dina nerangkeun termasuk dina kitab Kanzul Hasanah. Saya para jamaah sadayana orang sameme ngabahas dina masalah rebo wakasan teh sok disebutna rebo siang. Ieu perlu diketahui. Lobana geuning cenah eta rebo bencana, rebo siang kan. Lamun urang hayang nyaho verbo dina ta'lim, verbo teh poe istimewa. Verbo. Jadi tong dianggap robot teh poe siang. Jadi padahal robot teh istimewa. Napikeun dina ta'limah jelema anu mangkat dek ngaji verbo bakal menang kasampurnaan dina ilmu. Itu tuh robot. Akan robot orang dek abangun robot ame-ames terus tapi katenteng-tenteng. Eta akibat taman teu verbo ngabangun aja dia setengah badan. Emang kudu duitna gitu nya. Jadi tangis gak bangun teh. Maka sampurna verbo mengatakan robot teh halus kan. Ieu perlu sama urang asup kana pembahasan. Jadi tong kakecoh ku omongan kan. Di orang kadang-kadang orang teu nyaho dasar kakecoh ku omongan. Akhir-akhir nama akhirna bid'ah haram gitu tah. Akhirna mau ujung-ujung nama. Jadi orang supaya nyaho heula kan. Supaya nyaho heula. Nah, saestu nama sing kahade teu aya rebo teh makhluk Allah. Poe eueuh nu goreng, bulan eueuh nu goreng, tahun teu aya nu goreng. Kabeh ge bagus kabeh. Alus kabeh ge. Tong boroning sifatiah poe. Urang sehat alus teu? Alus. Geuring alus teu? Aya geuring. Boga duit alus teu? Mararat alus. Sama mararat teu alus. Nu mararat maka denge doana ge ngarintih ti peuting gecandaan. Teu kena es. Ayeuna kapan santahan udah lapar pan. Anu sebenarnya betul mah libasnya subuh ke keberangan gitu masalah. Alus kade. Alus tong teu alus kade. Alus tamun urang nyaritakeun dina bab ieu sakabeh makhluk Allah alus. Jelema beunghar alus, jelema teu beunghar alus. Jelema usahana maju alus, jelema usahana ge teu maju alus. Cek saha alus coba lamun usahana maju mah gede ngaji. Moal tapi kapenting wayah kieu masih usaha keneh. Ngurus konsumen. Masya Allah matakan mual dikeluarkan di jahwak mah masih balik manten. Ya mau tuh daun ngaji itu Masya Allah istilah gitu tak. Orang lawan nyawa cerita para jamaah sadar ternyata bagus Masya Allah. Jelema ge dijieun kaset alus, dijieun goreng ge alus. Alus. Dijieun goreng teh alus Mang Qasim. Bingung. Gira tingali ke orang. Mun urang ningali aya jelema awet teh gulis, tapi anu geulis jadi jalan. Ningkah. Tapi anu goreng da berhenti laku geuning. Akhir-akhir itu masalah gitu. Ternyata orang diberi sehat teh alus diberi gering alus. Bayangkeun ku urang anu sehat mah sopo ka Allah, anu gering mah eling ka Allah. Allah alus kan? Alus ku sabab naon? Ku sabab gering. Urang anu sehat Allah-Allahan teu? Henteu duit. Eta gak penting kita ya ada sehat. Teli kalau cuma sehat. Coba saumpama tetangga orang hiburan nih orang gering di imah kesel tuh. Kesel. Tapi lamun sehat resep tuh. Resep berarti aya alus kata gering.
Mudah-mudahan tinggal ring adanya. Masya Allah Gusti, kita warin. Masya Allah Gusti, dagu tong boroning sifat ya kurang dina perkara sehat izin gering. Naon makhluk Allah diciptakan ku Allah nepikeun katongo jeung tumbila eta tumbila teh alus. Reungit alus teh alus. Tumbila alus. Dadang daunan kurang kajenting di istilah di bumbu ya anggar ya. Kajenting sagoreng-goreng aya kemanfaatan. Allah teh nyiptakeun teh berikut manfaatna. Berikut Masya Allah. Nah, itunya kurang ieu jelema kabeh poe endek bulan endek tahun nu goreng hiji kabeh alus anu goreng nu mana tuh nu goreng mah dibere sehat di sholat dibere gering di sholat kayak apa perlu dikubur gitu kan endek naon fungsina sehat dibere duit loba teu sedekah dibere heureut komo eta perlu dikubur. Ternyata geuning anu goreng teh anu teu dipake taat ka Allah. Urang boga mobil dipake maksiat goreng teh goreng. Urang dibere kasep dijieun maksiat ka kasepan urang goreng teh goreng. Urang dibere sehat ge dipake maksiat eta teh goreng lain kira. Berarti teu aya poe anu goreng. Ternyata anu goreng mah lampah urang. Kumaha ngeusianana we urang boga duit pake sedekah halus tapi pake nyawer halus teu goreng eta teh halus teu halus teu da teu aya nu goreng atuh nu goreng mah jelema dibere hirup ku Allah tapi teu dipake salat tah eta nu goreng masyaallah ada mun nyaritakeun tentang bab ieu bab balahi teh disebut cek urangna balahi teh gering nyeri huntu nyeri cangkeng gitu tah nu kitu mah leutik atuh balahi nu kitu mah leutik nu pang gede-gedena balahi urang teu daek salat teu daek ngaji eta balahi panggedena pang gedena eta urang boga anak teu salat anak teu ngaji balahi panggede-gedena lain kira tapi ka akhirat teh panggedena mah eta urang terkadang anak salat teu salat bodoh teuing ngaji bodoh teuing kumaha sia we mungkin mah digusul urang pika di akhirat gering mah di alam dunia tibang borok tibang budug tibang lieur tibang salesma eta mah diubaran ku dokter ge bisa atuh teu tembus eta mah tapi lamun urang ningali kaayaan balai nu panggedena bahaya lebih bahayaan kena eta balahi mah nyata jelema nu teu daek ibadah ka Allah balahi kajenting bari jeung boga mun teu salat mah balahi panggedena bener geuning tetep balahi panggedena lamun teu salat panggede-gedena balahi teu salat teu daek ngaji eta mah geus sampul jadi eta mah geus tong dia tadi tong kapital ya tong kapital ulah setika kita kajenting batur mah gagah tapi teu salat gitu balahi panggedena matakan sing hati-hati urang mudek mulung minantu perhatikeun heula ieu minantu teh salat apa teu ngaji apa tara kudu mah kitu kan teu kitu carita ditanya teh tong tadi muhun tuan dek nonton ka dieu hayang ka anak teh apa ari maneh gawe di mana kitu tah sabaraha gajihna kitu tah lega teh kebona lamun ngajak nang aja sampai diusir kira teh kebon teu boga sama teh geus ribu matakan mah pasti teu dikeun laku kayak eta akibat apa masalah gitu dah gitu ya padahal ternyata geuning anu balahi teh lain eta balahi nu panggede-gede teh eta bahaya teh teu salat masyaallah bangga kade masyaallah urang dibere fasilitas ku Allah dibere umur fasilitas di Allah modal dibere harta fasilitas di Allah
dibere segala rupa nu kurang diberekeun ku Allah ka urang eta lamun teu digunakeun pikeun taat ka Allah, lamun teu daek eta jelema ibadah, maka eta lah bualahin fang gede-gede. Masya Allah. Matakan 7.000 jalannya ke ibadah umum, masya Allah mungkin. Awas sing hati-hati tong kakecok ukuran hirup dalam dunia, tong kakecok hati. Nah, sasibuk apapun urang dek naon atuh boga warung maju ge ai poho kana salat mah, dek naon atuh loba duit ge ari poho kana salat mah, dek naon atuh usaha lancar ai poho kana salat mah, dek naon atuh kudu sehat ai tibang dek poho kana salat mah teu. Dek naon mending gering ini, masya Allah. Dek naon atuh dipake salat, dibere sehat dipake salat. Coba urang dibere lancar usaha dipake salat, urang dibere naon nyeta boga sawah lega teu daek salat, dek naon kalah nyiksa pada disiksa. Wasna ditambah deui ku urang boga ilmu ge geuningan bakal nyiksa ilmu, masya Allah. Ilmu urang begitu boga ilmu teu digunakeun hianat berarti kana aturan ti Allah, lebih jero kana lebih jero kada, masya Allah. Sing hati-hati tah, masya Allah. Nah itu tamatakan tong wani-wani urang boga ilmu dituker-tukerkeun jeung duit kada. Wala tashtaru bi ayati samana qalila, ulah ditukerkeun urang ayat-ayat Allah ku hargaan murah, harga murah jadi harga murah. Nah, urang ayeuna capek, usaha capek, tani capek, dagang capek, cara rape KBG hidup di alam dunia mah. Tapi capek urang eta bakal jadi ibadah lamun urang ngadaek salat, lamun teu salat mah angger we jadi ibadah. Moal jadi ibadah. Moal. Ibadah ge sami keneh begitu jelema rajin ibadahna, tapi dina ibadahna teu dieusian ku ilmuna eta ge sarua keneh capek, hidup bubugan, sujud, ruku, tapi ilmuna teu dicopot. Capek. Nah, anu teu capek di alam dunia coba. Urang hees wae capek. Capek. Usaha komo capek. Tani komo capek. Dagang oge capek, geuning ngajomblo oge capek. Capek geuning aya Bang Oji mah teu capek dia mah antang we. Memang kalau telah umpannya. Masyaallah gitu. Eta kita tahu masih masyaallah gitu. Capek dalam dunia teh ngaji capek, sholat capek, wiridan capek, di dunia mah tempat capek atuh. Tempat capek, lain tempat gerak, hayang istirahat nggak geus pae. Beristirahatlah yang tenang. Istirahat selama-lamanya heunya da ngagoler pae. Lamun urang hayang istirahat tenang mending pae. Geus tenang eta mah geus. Itu moal nyaho kana hutan, moal nyaho kana usaha. Moal nyaho kana daang moal geus teu kudu hitut-hitut acan geus pae mah. Atuh riweuh mun aya nu pae hitut. Anu kudu disalahkeun ke. Masyaallah Gustina. Capeknya. Capek masyaallah, naon capek coba. Usaha teh capek. Ngahuleung ge capek keneh wae. Ngahuleung capek ngahuleung teh. Tong gagal apa itu paling bahaya mah ngahuleung pikiran nu beunang. Karena batin eta mah. Masya Allah, lebih bahaya tak? Kita jawab masalah Gusti, tak dia orang can asup ya karena konteks. Jadi ternyata geninganan dina posisi kurang di alam dunia, gening KBG uun goreng, coba kurang geukeun jelema ya.
kurang lamun jelema kurang kan kadang-kadang aing hirup teh kieu hirup teh kieu hese kayak teboga kayak sakitinya jajal sampai jadi lubungan bener mau jelema contoh enak lamun mangkuasim diberi beunghar kira-kira ngaji apa ini sekanyawan tarangan tuh mah kira-kira makasih belum beunghar walaupun mah tamang jamang anjing kalau teh mau KPD ieu anjing yang mungil ka mana itu ya wow pengen kecil mual bingung mereka saja. mual bogi lain masya Allah mual mangkuma bawaan dunia gitu bawaan dunia mah lebih bahaya nu teu boga mah nek ngambek kayak mikir-mikir heula teu gablek nu teu boga mah nek mikir heula nu teu boga mah nek ngalipuk batur teh mikir heula aing bakal di penjara ya tetep duit tapi anu beunghar lamun sakali nalipuk patok plak wae pemikiran dia duit boga gitu tah tong dianggap kurang senangnya senang kayak itu ternyata Allah teh ketika detik ayeuna karunya ka urang diberi kieu urang teh teu kudu ngajadikeun hirup teh aing teh kuangot teu kudu urang teh kuning kieu usaha teh teu kudu jalankeun we geus syukuri nu aya Allah teh karunyaeun ka urang teh teh sehingga urang nepikeun ka Allah dikumpulkeun tempat ngaji karunya teh tanda teh sia teh kudu ka aing ngahajak ku aing di kitu teh supaya dia sedek ngaji supaya dia sedek salat ngahajak eta Allah teh karunyaeun ka urang mirasa teh dikarunyaeun ku Allah cek urang mah lamun Allah karunyaeun teh urang teh blak usaha lancar gitu ba ujungna katingan kanu eta pendapat orang gitu orang malam Gusti alhamdulillah abdi mah dibere sehat duit loba alhamdulillah ngeunah wae Gusti urang mah ngeunah asana teh Gusti teh kubager kabeh teh masyaallah tapi keur nalika dibere hirup geuring duit teh gablek pamajikan beuneu geus Gusti ieu teh kunaon-naon teuing eta Gusti eta teh eta kitu tah masyaallah Gusti masyaallah ngahlas aya gade kitu jarang teh masyaallah ternyata urang teh can bisa geuningan can bisa geuningan masyaallah ese masyaallah itu tah jadi ternyata mun urang nyaritakeun dina bab eta teu aya kabeh dadamelan Allah anu goreng teu aya teu aya urang diriungkeun ayeuna bagus lain kira bagus batur mah encan tentu bisa ngariung tempat ngaji batur mah encan tentu bisa salat teh dua waktu bisa salat eta teh geus kabagjaan teu aya nilai nu siji mah teu aya lamun urang nyaritakeun dina pahala salat tong goroning salat dah nu farduna anu sunat we urang puji heula nu sunat ieu salat sunnati subhi atau napi salat sunatul fajri salat sunat fajar khairun minad dunya wa ma fiha eta alus lain kira salat sunat 2 rakaat dina salat sameme subuh eta leuwih alus tibatan dunya jeung saeuseuna tong kudu tanding-tanding jeung kemas agung bah leutik teuing ngan urang loba kakubek ieu otakna ieu ku sabab sahwat nu nempelna ieu di luguan ieu sahwat urang hantem-hanteman sehingga nu dipusatkeun dina otak urang ternyata nu utama unggulna urang kusab hirup di alam dunia sehingga diperlukeun teh duit geuning begitu menukeun kana duit akhirna ningakeun kana salat tuh rek saha kitu mah bahaya tah bahaya masya Allah kade aya dua jebakan setan nyieu jebakan mah setan bukan jebakan jelema rata-rata kajebak ku setan mana jebakan setan tinggali dina Al-Qur'an asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya
Ternyata setan teh sok nyingsieunan kana kapakiran, sieun teu boga, sieun beakeun, sieun kapiheulaan. Nah. Mun jelema boga kitu hatena, kajebak hari pakeun ku setan. Sehingga lamun geus sieun urang sieun teu daang, sieun pakir, sieun miskin, sieun teu boga, sieun kapiheulaan, naon wae dilakukeun dek nu haram dilakukeun sehingga wani niatkeun kana teu salat eta buah aya. Masya Allah, lain kira teh di urang teh begitu. Masya Allah, sieun aneh, nu paling aneh deui jelema geus cukup cek jelema tapi sieun keneh wae dibere beunghar, sieun keneh wae dibere leuwih beunghar deui, sieun keneh wae tapi ka ujung paeh ge sieun keneh wae. Kajebak ku setan mah kitu, tong boring standar tibang dihandap ekonomina. Lamun geus tinggi sekalipun dek jadi naon menek gaji sakumaha gedena tetep lamun kajebak ku setan mah moal aya katentreman. Moal urang atuh KS geunah ular boleh nerajan tiba KS udang daan dalam jeung teri jeung tarasi geunah keneh wae. Lalap jangan ka kebon batu da emang kitu teh gebenan. Masyaallah kumaha teu geunah urang hirupnya. Geunah. Masyaallah tapi ka terus ningkat dunyana. Dibere rasa sieun ku sabab sieun kana kafakiran. Tetep kurang jeung kurang akhirna teu meunang katenangan tepi ka paeh. Kade prinsip teh robah kade tong agama kade. Cenah meunang beunghar teh, beunghar hayang beunghar. Saha nu teh hayang beunghar? Kabeh ge hayang beunghar, jelema mah tong kudu ditanya hayang beunghar mah. Ya cek sadina ahli ge kitu pan. Tong kudu ditanya hiji, jelema hayang sehat apa henteu tong kudu ditanya. Jelema hayang beunghar apa marana teh kudu ditanya, begitu mah. Jelema apakah hayang bahagia, apakah hayang sengsara teh kudu ditanya. Begitu mah. Datang urang geus kolot kieu tuh, budak ditanya, "Saya itu hayang, saya beunghar teu hayang." Gitu. Masya Allah, tapi lain eta intina dah kabeh ge geus ditentukeun ku Gusti Allah. Mang Qasim bakal jadi Mang Qasim kos kieu lah Mang Qasim geus ditentukeun di Lauh Mahfuzna. Kabeh Mang Jamal geus ditentukeun di Lauh Mahfuzna. Kabeh jalanna kumaha? Henteu kudu jalan urang usaha, aya jalanna mah. Lamun jelema geus diangkat derajat ku Allah, henteu kudu nanyakeun jalan, Allah mah mudah. Mudah kade. Jelema lamun beungharkeun ku Allah, babari. Babari. Teu hese teu kudu hese. Begitupun juga jelema lamun dek diragrakeun dimararakeun ku Allah, gampang. Biasa hese. Mudah cek Allah. Da jelema nepikeun ka tiba ukur jadi cakai ge beak puluhan juta atuh. Da gampang cek Allah. Mudah kade Masya Allah. Nah eta hiji nu kudu kurang diterapkeun bahwa Allah nyiptakeun ieu alam dunya jeung eusina dek berupa poe, dek berupa bulan, dek berupa tahun, dek berupa hewan, dek berupa penyakit. Eta ge kabeh alus teu alus kabeh ge eueuh nu teu alus kabeh. Alus cek satu alus. Masya Allah mesti lagi. Nah jeung KBG atas izin Allah teu aya hiji makhluk anu bisa ngarobahkeun salian tina izin Allah. Jelema usun corona kena corona izin ti Allah. Aya jelema nu ngarendeng nu hiji mah naon nyata kena corona nu ngarendeng mah henteu kena corona. Ayo izin mah moal kena corona iya atuh. Moal tong boroning sipatiah penyakit, duit kurang, ayo teangan ke ujung dunia, ujung burung dari itu. Lamun lain rezeki kurang apa? Moal. Sehingga ialah ketetapan ti Allah mantakan
dina ieu penting pembahasan sabab ieu nyangkut kana masalah rebo wekasan itu kan Masya Allah urang buka heula ya jadi biasa kumaha para jamaah sadayana diriwayatkan dina Kanzun Naza Wasyurur halaman 144 faidatun zakar ba'sul arifin min ahli kasyaf wa tamkin kudu diingat kurang saha ieu teh nu ngatakeunana dina Kanzun Naza Wasyurur dijelaskeun kieu zakar ba'sul arifin min ahli kasfi kan ieu teh ingetan di sawarena arifin min ahlil kasyaf. Jadi lamun urang nyaritakeun tina arifin arifin teh keras pahlawan lain kelas bangsa urang kelas pahlawan anu memang luar biasa keyakinannya jadi tong dianggap keren lamun jelema nepikeun kan teu percaya dina rebo wekasan berarti teu percaya ka pahlawan tonggaga ingat tingkatan arifin mah ieu dina saluran hakul yakin lain bangsa-bangsa kos nu arayeuna lain imah khusus kan gitu pahlawan min ahli kasfi wa tamkin ahli kasyaf di mana para jamaah sadayana dina ieu ulama dina ahli kasyaf annahu yanzilu fi kulli sanatin salasuniati alfi baliyatin wa isruna alfan min baliyat eta nyata bakal diturunkeun ku Allah fi kulli sana dina setiap tahun teh salasuniati alfi baliyatin wa isruna alfan 320.000 minal baliyati dina balahi 320.000 itu bakal diturunkan dina rebo akhir Safar. Kalau kade, dia lamun urang ngabahas penyakit berarti Ustaz urang itu penyakit goreng penyakit. Hadi teh anya tak tong sok ngagoreng. Kade. Nah, iracenah wa kullu dzalika fi yaumil arbi'il akhir min Safar. Nyata anu eta kabeh balahi nu bakal turun 320.000 teh eta dina poean rebo al akhir min Safar akhir dina bulan Safar berarti rebo isukan nah urang kudu sieun kitu balahi turun tadi awas kade balahi teh panyakit teh eta teh khalqillah eta teh makhluk Allah kade balahi teh makhluk Allah urang kudu tong sieun kana makhluk Allah ya urang makhluk Mang Oji makhluk apakah urang kudu sieun ka Mang Oji teu kudu urang sababna Mang Oji makhluk Allah urang makhluk Allah gitu penyakit itu kudu disieunkeun da eta ge makhluk Allah lamun taya jin Allah moal kena ka urang penyakit moal nek sales mah sekalipun lamun teu aya izin ti Allah moal kena moal kata gitu nah 320.000 dina Rebo akhir dina bulan Safar fayakunu zalika yaum as'aba ayyam sana dia cek dina Kanzun Naza Wasyurur sajelma anu eta jelema teh salat sunat kan salat sunat teh ieu masalah salat sunat kan lamun nyata salat sunat perbobokasan anu khusus eta mah tong urang bagianana urang mah geus salat sunat mutlak nek salat sunat mutlak ke nek salat sunat hajat ke kitu nya salat sunat mutlak we gitu sabab kieu jadi kieu dina kitab Tuhfatul Muhtaz dina karangan Imam Nawawi kieu
Tidak terbarukan. Disah sholat kuniatna niat sofar itu eta teh nu alus nama geus we entong kudu non cek ulama tasawuf mah lamun tanpa datangan non dina asal dina walam sunnah eta teh nyata kedah nama tos we dina sunatna geus sholat sunat we cukup sholat sunat kedah ngage sholat sunat sofar gitu. Sebab kurang lamun dek laksanakeun sholat sunat sofar eta kedah aya ijazah kedah kaya ijazah di umurnya diberjamaah ke ulah kan ya sunat sofar diberjamaah ke dia ulah kan ya tongilu orang tongilu berjamaah ke sunat sofar dulu bukan berjamaah kan sunat tasbih berjamaah kita itu mah tasbih gitu sunat sofar mantap kan ya itu mah khusus kan khusus gitu kan mau gaduh ijazah khusus gitu ya bangsa orang mantap orang bisa sunat mutlak kita dina kitab Kanjeng Nabi Rasulullah wa mislahu salatus safar paman arada salati fi waqtin min hadil awqat palina fil mutlaq min ghairi adad muayyan bahwa ma la yatabayyadu bi waqti wala sababin wala jadi lamun sunat mufarrah mutlaq mah meunang anu teu ditentukeun teu ditantukeun dina bilanganana usah teu sabab tah meunang ya benar dari tentukan gitu tapi nu dari batasi waktu jeung bilangan kos masih orang sholat mutlak kan lagi menang irawe menang gitu sunat mutlak aing ngarang-ngarang sunat usul di sunat tadabbil bala syari sofar sama kedah aya ijazah nya biasana kiai-kiai ulama kampung masuk aya ijazah ulama orang sunat mutlak. Nah, ieu nerangkeun dina sunat ya. Paman salat jalika fi jalikal yaum arba'a rakaat. Yaqra fi kulli rakaatin minha ba'dal Fatihah. Sajelema anu salat dina eta poe 4 rakaat. Macana setiap rakaat sanggeus Fatihah hiji inna atoina 7 balik. Al-Ikhlas 5 balik. Wal mu'awwizatain malak binas si kurang mah sabalik itu maka wayat pada salam dihadap doa terus saenggeus beres urang salam karek we ngadoa mana doana tadi nyata Allahumma mana itu teh ya syadidal mihal ya Allahumma ya syadidal qawa wa ya syadidal mihal nah gitu termasuk kurang nyata Allah mabishir hasani wa akhi wa zatihi doa dengan doa eta hayang baca kurang doa tah nya baca ada kurang doa dia teteh doa dina pembukaan gitu begitu orang beres sholat sunat terus baca doa eta begitu baca doa eta maka dina kitab hafazallahu ta'ala bi karamihi min jami'il balayal allati tanzilu fi dzalika yaum maka ku Allah bakal dijaga ku karomahna ieu nyata dina ku kamulian Allah dina sakabeh balahi anu bakal turun di eta poe eta bakal dijaga ku Allah dina eta balahi jelema anu eta salat sunat jeung maca doa urang baca doa anu baca sama salat sunat mangga sesuatu nya baca kata orang yes eta dina kitab Kanzun Nazah Rasulullah terus kan ayatnya dina kitab Nihayatul Zen dina kitab Nihayatul Zen mah kieu dina halaman 70 qaulul lana wa nukila ba'du fudala atau warada anal balaya al-muqaddar bisanan jadi kieu ieu mah ditukilna dina sebagian ahli fudola, ahli-ahli keutamaan. Bil muqaddarah nu geus ditentukeun dina setiap taun teh bil lawil mahfud dina law mahfud ila sama itunya anu eta turun ka langit dunya fi latul ukhra arba'a min syahri safar
anu bakal diturunkeun ka langit dunya eta balai teh dina akhir rebo tina bulan Safar, sehingga eta balai teh nu bakal diturunkeun nyaeta 320.000 ngan cek ba'dul fudola ti dieu para jamaah sadayana man kataba hadil ayat sab'amin fi inain sajelma anu nulis 7 ayat. Mana 7 ayat teh? Hiji salamun qaulan mir rabbir rahim, nu kadua salamun ala nuhin fil alamin, nu katilu salamun ala Ibrahim, nu kaopat salamun ala Musa wa Harun, nu kalima salamun ala Ali Yasin, nu kagenap salamun alaikum tibtum fadkhulu wa khalidin, nu katujuh salamun hiya hatta matla'il fajr. Tulis kurang tah bari boga wudu madep ka kiblat kan kusap urang nulisna ge puguh riweuh baru nulis Arab nulis eta ge teu bisa geus wae tetang geus panguliskeun kitu eta isim wafak ngaranna sakurang sebenarnya wafak itu biasana baheula 2000-an aya mah 20.000 katanya baheula mah nya aduh ari karunya nya ka guru-guru ngaji teh nya ieu wafak kena beuli wayana setelah dibalik wafak itu balik karunya nya mesti itu bukan rokok gitu. Eta teh kieu tah wafak ieu mah lain mereka jual intina mah iman manfaatkeun urang tah tidinya wafak teh dimenangkeun kade. Wafak teh fi menang kade hukumna menang wafak mah menang wafak mah kade eta dianggap teu menang. Mana dikumahakeun ieu wafak teh wa muhanun bimain keungkeun dina cai keungkeun tah begitu beres keungkeun wasyarbu inum kurang caina lam yusib syai'an min tilkal balayat lamun kurang dikeungkeun eta wafat nah nu 7 surat tadi diinumkeun caina begitu diinumkeun lam yusibhu maka moal kakenaan musibah dina eta balayat moal dina eta taun moal matakan urang geus simpel atuh ti baheula geus ditajariin ku kieu-kieu baheula urang nerima wafat keungkeun inum sakitu hungkul geus ngajasin henteu surat henteu geus geus tinggalkeun tinggalkeun urang mah nya gitu keungkeun tah kan biasana urang masuk kana sumur gitu masukkeun masyaallah Gusti nah gitu di masa eta di Imam Nawawi Al-Bantani Masya Allah, ulama di para wali. Nah, sing hati-hati urang lamun tidak bepieu. Jadi matakan supaya keker urang aja supaya keker tong nepikeun ka kemudian nanti nabi dah bokasan lah. Itu dia aya dasarna kada aya kita urang bokasan. Kumaha tuh cenah urang dina bokasan teh? Dina bokasan teh urang maca yasin kade dari bawa kasat urang baca urang yasin gitunya itu baca bikin kaki cenah dina maca yasina itu di dia para jemaah sadayana beres urang dina maca yasin nah kedah niat kade dianjur ke niat sampai meh urang sampai mehat saya maca yasin ke nawaya nakiro atas suratul fatihah wa yasin fi akhir arba'in safar ala man salihun aw yanuna wa ma alimallahu min niyati salihah wa ila hadratan fi syiril qadiyah kurang kitu niatkeun intina mah kieu niatna ya mesti teh hati mah sejak abdi niat maca surat fatihah jeung yasin dina akhir verbal bulan safar itu dek nurutkeun niat para solihin itu eta wa ma alimahullah jeung perkara anu Allah udinga dina niat salihah dina niat anu hade karek urang juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitu kan kan geus beres eta palebah dina maca yasin dina salamun kawalam ya rabbir rahim eta aosanana entong hiji dong sabalik eta kedana dibacana 313 kali gitu. Lain yasin kade salamuna. Ayo yasin atuh olah peureun bisa olah ke urang. Butuna mah ke olah baca yasin.
cek ustad tina kudu 313 balik tina atuh ka rumah sakit asup urang Di bahaya orang mau kuat. Maksud nama maca yasin begitu maca yasin ketikan kasalamun qala mirobirohim salamun qala mirobirohim nah 313 dibacana. Geus beres 313 mah terus kena tuh. Salamun qala mirobirohim salamun qala mirobirohim terus salamun qala mirobirohim geus beres 313 lam tajul yawma ayyuhal mujrimun alam ahad ilaikum ya bani adam terus. Tinggal itu jauh itu beres eta itu lamun di dia mah dina kita mah di komplit gitu beres eta dina beres salamun cari ngadoa mana geus eta ngadoa gitu itu tadi itu anu Allahumma ya sadidal quwa wa ya sadidal ni'am. Nah di dia para jamaah sadayana aya kieu dina kitab An-Nurain jadi kieu al-irsyad dafi'atul lil masaib aya perkara anu matak nigah kana musibah. Jadi aya perkara anu matak nigah kana musibah. Mana anu matak nigah kana musibah? Hiji sedekah. Urang dinar bokasan osok mawa leupeut. Tah eta penting. Mau leupeut entong leupeutna doang jeung oporna. Komplitan karunya ka aki-aki. Itu kayak motorna mah nyecep deh. Ya mau leupeut, balik mau lokayam. Eta mah licik atuh. Itu nya masalah. Penting ya teh kan di urang mah asal bau kasan teu rame namanya. Kita dapat geus tong make kue ganti ka leupeut deui. Leupeut deui. Jadi aya leupeut mah aya resep aya gerakan di dapurna. Jadi asal teh karasa da bau kasan teh nyari leupeut, ngarala daun kalapa. Pantes teh kitu aya mah. Karek kumaha kedek banget ka masjid beli 10.000-an. Aya mah jadi resepnya. Orang resep apa jajah tidak itu tadi eta mah tuh menjadi sapi hade hati cuma. Gitu ya. Masalah sedekah kada nempat tiga kana balahi teh. Jadi ternyata ulama ahli kasab mere nyaho ka urang 320.000 balahi teh lain jeung sieunan. Jeung supaya urang ngadeukeutkeun diri ka Allah kade. Itu kira nyingsieunan wali teh 320.000 balahi itu jadi we goreng kue teh lain dek ngagorengkeun lain ngisieunan supaya urang lebih deukeut kos ibarat teh mah kieu kade situ di jalan eta teh resang lain dek ngisieunan supaya hati-hati supaya lebih hati-hati. Para wali teh ditunjukkeun ku Allah nganyahokeun kana nu bakal ditembokkeun ku Allah di lauh mahfuz geus nyahoan tulisan-tulisanana. Para wali mah itu tari kasab mah sehingga melangen akhirnya dibukakan lah bahwa dina verbo air bulan Safar geus ditentukan di lauh mahfuzna bakal diturunkan balahi anu lobana 320.000 sehingga dibereklah solusi ku para wali. Solusina hiji urang salat sunat, anu kadua nuliskeun ayat anu 7, anu katiluna urang termasuk sing ngalobakeun sedekah. Sedekah tadi, terus sedekah itu di sedekah urang as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah teh mantak nigah kana balahi. Jelema lamun gering hayang cager, sedekah komplit. Mantakan uplit pakai gering teh. Tere gering masyaallah. Itu tah sedekah teh kada sing hati-hati. Gua kah sedekah teh lain kira. Panggagah-gagahna sedekah. Tong dianggap raya we sedekah mah kada. Matakan urang teh sing hati-hati urang. Sing berehan sedekah teh aya lamun aya jelema datang ka imah. Bubur bere cai imah di ngobrol terus batur semah ngapan hausan teh bere cai. Bere cai heula sampai ngobrol teh imah canggerana ngobrol ulah terus. Cai mah pohoan. Saya nek balik karek dibere cai eta memang lain nawar. Bere kada biasakeun nu fang alus-alusna kasemahan teh alus.
jelema nu kasemahan begitu kasemahan teh kira lamun urang nyawa pahala mah resep disemahan teh kan ari urang mah ningalina aing kasemahan beureun kopi mah murangan gelas jadi kumbahan loba gitu nya masalah di situ kasemahan teh kira ke urang nyokot bab eta bab khususnya bab sema itu biasa di walimah gitu banyak gitu tah hiji sedekah anu kadua naon atuh anu kadua mah itu nu kadua mah wassalatu urang sing getol salat getol salat teh ternyata mantap migah kana balahi jelema lamun keur gering jelema teu cager begitu teu cager sok lobakeun sedekah begitu sedekah jelema teh geuning ku sedekah teh cager ganti ku salat lamun geuning teh salat ieu boro-boro salat sunat atuh karek kiri huntu ge geus mung salat wajib teuting we tina da teu karana tari nu kitu mah beulem hade bere keranda langsung kayak mana langsung ngorejet mehana ge langsung bere keranda melumpat gitu tah masalah eta alasan beneran ya Gusti jelema gering begitu gering tina boro-boro nek salat geuning mama istirahat teh geus da mama pan teu geunah awakna muriang mah kana lamun kana cai mah beuki parah wae mah muriangna mending geus mantong salat istirahat we penting cager sarua jeung kieu mah mama nikah dulu we di neraka daripada kurang gitu ngomong kan mak salatnya aduh jangan buru-buru nek salat mah teh tegara itu para mestiris jangan heula gitu mama maun kuing diduruknya kita mah kitu tah ieu mah jadi samplunya da kiai ulama lamun di rumah sakit nepikeun ka ngadat nek salat aya kiai dirawat di rumah sakit begitu dirawat dibukaan heula impusan ditulan ku dokter enggak boleh pak itu impusan bapak enggak boleh cek eta ulama dok ari dokter siap tanggung jawab lamun kaula itu salat ndek saha nu nanggung jawabna ieu lamun kaula itu salat gering mah makhluk Allah gering mah ku Allah dicagekeun lain ku impusan lain ku dokter kan urang mah ku dokter geus eleh heureut teh gitu mah geus mending teu salat teh sampeun poe kitu mah boro-boro disebut geuring sehat kita salat teh nya masalah geus dempet teh kita langsung tanya dempet kade sing hati-hati nya hati-hati Gusti kade tong dibiasakeun gini nah kitu tah termasuk naon dia tuh beres salat cacaker we nu kadua nu aya mana tuh masih kudu urang ya di mana para jamaah sadayana kuduna teh termasuk lamun gering bil itikafi termasuk kurang kena itikaf jadi nggak makmurkeun masjid dia orang gering orang itikaf menggering deh jauh pak itu jauh nah kita pakai itu di gering lamun gering orang kudu itikaf di masjid mesti ada jalan teh itikaf mesti jadi mah ge udah sanggup langsung ada payah aya poropak itu kan untuk ini nggak di masjid dulu gitu ya wah guys ayah di masjid duit guys ayah di masjid itu tinggal menanti masalah guys ya begitu tuh masalah katanya tapi itikaf orangnya masalah itikaf niatan orang di masjid niat itikaf coba masalah nah nigah kana balahi tah sedekah nigah kana balahi eta teh amal-amal luar biasa
matakan jelema lamun embung disiksa di kubur siksa kubur embung disiksa kubur daya sing loba sedekah Jelema lamun mung disiksa di alam kubur, sing loba sedekah. jelema kabeh perkara anu kurang sedekahkeun eta bakal ngahalangan tina siksaan Allah. Berpikir dari riwayat baheula mah riwayat aikir ngaji ini aya budak santri nuker ngaji karena aya ngaji teh make tinta. Ke tinta celupkeun kana tinta nulis telepon kana tinta hiji waktu aya lalu begitu lalu teh ya kadinya minum kana tintana diantep gitu ketiknya sedekah kita begitu beres gitu eta jelema teh maot begitu maot dek diduruk di alam kubur begitu dek duduk eta datang dirinya datang lalu cek lalu untuk disiksa jelema usap sedekah ka kaula keur waktu maena eta tinta muka inun ku kaula sedekah ti manehanana sehingga di ayeuna kaula ngahalangan kana sedekah neraka di alam kubur. Kita dasar sedekah kita sedekah masya Allah. Aya jadi riwayat aya ini malum ini wadah ini atau karena duit temukan non temukan. Begitu beres aya nu ngabangun masjid eta ini teh hayang beres sedekah ka masjid kumaha ieu carana hayang sedekah ka masjid keur ngabangun begitu mana luak liat teh aya paku geuning di mana hiji paku begitu aya di paku dibawa ku nini cek eta ini mangkat ka DKM masjid atau pika panitia pembangunan masjid lamun cek bahasa ini teh mah ustaz abi teh hayang pisan sedekah ieu ka masjid teh masyaallah ngan emak teh tibang boga paku hiji diberekeun pakuna eta ka panitia cek panitia ngahulang aing kumaha diterapkeun ieu paku akhirna mah eta paku teh ditancepkeun supaya bikin gantungan jelema anu dek. Begitu maut ini teh eta ini maut begitu maut eta ini dek disamber disiksa dalam kubur eta paku ngahalangan Masya Allah ngahalangan sedekah teh kieu tah dahsyat lain kira dahsyat lain kira Masya Allah. Urang aya nameureun sedekah papais ke ngahalangan. Urang sedekah cau ke ngahalangan. Kabeh ge bakal ngahalangan sedekah anu kurang disedekahkeun bakal ngahalangan. Ternyata sedekah teh mampu nyegah tina siksa kubur. Katakan jelema disiksa teh hayang balik deui, hayang sedekah, Masya Allah. Itu tanya, Masya Allah. Nah, iya, nu jelas nah, orang sing hati-hati rebawakasan, orang perdekatkan diri ke Allah, loba ngadoa dirinya, loba baca istighfar, baca orang surat Yasin, babarengan berjamaah, beres berjamaah, orang langsung doa, sedekah saling gantian, batur nu mau ieu urang didahar, babawaan urang didahar ku batur. Kabeh marawa kurang sedekah nah supaya tercegah dina balahi. Insyaallah aya pertanyaan. Alhamdulillah. Iya apa lepat nyeratna apa emang bereskin dina akhir dia doa awasan dia mat lahir fajar dia salamna kan salamun dia atamat lahir fajar Eta naon apa? Aya salaman maksudna di lepat gitu aya salaman eta. salamun dia mat di al fajar tulisanana
Coba ningali ka dia. Salarna mah uji ke depan lamun dia Mudah-mudahan urang sadayana terus sing dipasieun taufik hidayah ka istiqomahan dina urang ibadah ka Allah, mudah-mudahan sing dipasieun rezeki halal barokah, sing dilancarkeun urang usaha dipakai ibadah ka Allah. Insyaallah bulan Maulid berarti urang kita dari Maulidan. Insyaallah berarti sekitar 2 minggu nanti insyaallah maka para jamaah sadayana mudah-mudahan dibasih rezeki besar dina urang kami 11-an termasuk urang dina Maulidan insyaallah termasuk mudah-mudahan urang sadayana sing sehat walafiatnya. Kita para jamaah sadayana kudu masuk pada makadar wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بالبركة والكرامة شيخ عبد